Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Qala mu'allifu rahimahumullah. Qaddasallahu sirruhum nasallallahu wa nafa'ana bi ulumihim nafa'an barakalana dzikra ajmain. Ghafarallahu dzunubahum rahimahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu rabi'u wa salasuna. Ari pelajaran anu ka 34 eta mufawadatu Muawiyata papaduanana Muawiyah fil bai'ati dina masalah bai'at. Hiji ursila dikirimkeun naon komisu Utsmana baju kurungna atanapi jubahna Sayyidina Utsman. Alladzi anu kutila terbunuh itu Sayyidina Utsman fihi dina itu ladzi komis. Wa huwa bari ari itu komis teh eta mulatohun anu lamokot bidami ku getih ila Syami dikirimkeun ka kota Syam. Fakana maka bukti nawan zalika itu kejadian eta sababan jadi sabab bi isaroti ahli Syami dina berontakna ahli Syam. 2. Wastagolla jeung naliti saha Muawiyah hada syu'ro kana ieu sebaran famtana'a tuluy nyegah itu Muawiyah an mubayyaati aliyin tina ngabeatna Sayyidina Ali. Wa khoda jeung tandang itu Muawiyah yutalibu nyuprih ganti itu Muawiyah bidami Utsmana kana getihna Sayyidina Utsman. Wal kisosi jeung menta kana kisos min kota latihi ti anu ngabunuhna ka itu Sayyidina Utsman. 3. Falama alima maka samang-samang sauninga saha Aliun Sayyidina Ali bimtinaihi kana narima nyegahna itu Sayyidina itu Muawiyah. Jahaza nyiapkeun itu Sayyidina Ali jaisan kabala tentara li muharabatihi pikeun meranganana itu Muawiyah. Wa jahaza jeung nyiapkeun saha Muawiyah jaisan kabala tentara li mulaqatihi pikeun nepungan ka itu Sayyidina Ali. 4. Pajtamaha tuluy narima pakumpul naon al jaisani dua golongan bala tentara dua kelompok pi sahli sipina dina dataran Sipin. Wajarot jeung berjalan bainahuma diantarana itu jaisani dua kelompok bala tentara naon muka tabatun pirang-pirang surat warusulun jeung pirang-pirang utusan. Lam tazal anu henteu mantak ngeureunkeun eta mukatabah jeung rusul al khilafa kana perbedaan. 5. Warajaat jeung muli saha rusulu aliyin utusanana Sayyidina Ali wa akhbaru jeung ngabejakeun itu rusul hu ka itu Sayyidina Ali bi isrori Muawiyata kana tumetepna Muawiyah alal mutolabati kana nungtut atawa menta ganti nuntut bi kota lati Utsmana ka anu geus ngabunuh ka Sayyidina Utsman li iqamatil haddi pikeun ngadegkeun hukuman alaihim ka itu kota lati Utsman awil kitali atawa perang. Ada Rasul khamisu wa salasuna. Ari pelajaran anu ka 35 eta waqatu Sipina terjadina perang Sipin. Hiji ibtadaan narima dimimitian naon alqitalu
peperangan min awali Sofaro tina mimiti bulan Sofar sanata 37 dina tahun ka 37 bimuna wasyatin kalawan peperangan basyitotin anu lega. 2 wafil yaumi samini jeung eta tetep dina poean anu kadalapan minhu tina itu Sofar rozahafa campuh naon al jaishani 2 kelompok bala tentara wadholla jeung jadi naon al qitalu peperangan salah sata ayamin dina 3 pirang-pirang poe pasila tuluy lemah fiha dina itu kital naon jaisu Muawiyata bala tentara Muawiyah. 3 fa asyara tuluy isara alaihi ka itu Muawiyah saha Umar bin As birafil masohipi kalawan ngangkatkeun mazhab alar rimahi natepan dina luhureun tumbak isyaratan kalawan isyarah ilat tahkimi kitabillahi kana dihukuman ku pirang-pirang kitab Allah. 4 Pa'adroka tuluy manggihan saha Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu annaha kana sanyana itu isyarah eta khid'atun tipuan li'i kofil kitali pikeun eureuna peperangan. 5 waftaroko jeung papisah naon jaisuhu bala tentarana itu Sayyidina Ali ila firqataini kana 2 bagian. Firqatin tegasna sabagian wa faqat anu ngakuran itu firqah hu ka itu Sayyidina Ali ala ra'yihi netepan kana pendapatna itu Sayyidina Ali. Wa firqatin jeung sabagian deui talabat nyuprih menta minhu ti itu atawa ka itu Sayyidina Ali al istijabata kana nyumponan ila tahkimi kitabillahi kana dihukuman ku kitab Allah. 6 fa ad'ana tuluy ngaku itu Sayyidina Ali liro yil farikisani kana pendapat golongan anu kadua likasrotihim karena lobana itu farikisani wa amaro jeung marentah itu Sayyidina Ali biwaqfil kitali kana ngeureunkeun peperangan.